Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Wallahu a'lamu bimuradi. Awalam mendatangkan orang yang zurun ningali kalawan mata hati ya kufar Mekah ya mikir-mikir kalawan mata hati indalam karatanmu itu kesekarajaan sekelangit lan bumi wa fi ma khalaqallah lan ing dalam barang kang ngadamel sapa Allah min syai' nyatane saking suwiji-wiji bawan lima yaiku mertalakeun kadue emak payas tadilu bihi ala qudrati sani'ihi wa wahdaniyati maka tamih ngadalilan ya kufar Mekah bi kalawan syai' atase kawasane wong kang ngadamel ing syai' lan sifat tunggale sani wa fi an lan ing dalam satuhune kalakuan anahu tegese satuhune kalakuan asa ayaku iku menawa payentana kalakuan kaya qataroba ikut temben parak korubat tegese parak ajaluhum opo ajale kufar Mekah fawamutu maka mati ya kufar Mekah kufaran hala pirangkan kafir ayasiru ilal dar mbaka dadi ya kufar Mekah iku baring neraka Fayubadiru ilal iman maka entah gura-giru atau kekebatan ya kufar Mekah maring iman maka kalawat di caritaan ba'da dalam sausada Al-Quran Al-Quran tegese Quran yu'minu nang imankeun ya kufar Mekah may yudlilillahu falaha diyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wallahu a'lamu bimaradi kasabaman iku nasarkeun sapa Allah iman falaha diyalah maka orang akan merukan iku mewujud kadang lan ninggal ya Allah iman bil ya iwan nuni kalawan nganggo iya lan nun wa yadharu wa nadharu marab ismal tadarafa istinafan istinaf wal jazmi afan lan sumatane jaza madaden atau paken ala mahalim ma ingat semahal ma ba'dal fa dalam susana fa fi tuwanihim ing dalam melaju ahli Mekah ya'mahun narima ya'mahun mudar mider iya kufar Mekah ya taraddu da tegas mudar midar ya kufar Mekah tahyuran
atau keur Arabi. Masih keneh nyaritakeun seputar bangkawarahna kufar Mekah. Jol Kangjeng Nabi sakitu al-amin Kangjeng Nabi teu pernah bohong, teu pernah nipu. Ditunggu-tunggu ku urang Mekah kedatangan Kangjeng. Jol Kangjeng teh teu percaya. Bangkawarah. Begitu Kangjeng Nabi diberi wahyu Al-Quranul Karim, dibacakan ke kufar-kufar Mekah, bangkawarahan kufar Mekah emdahan ngelawan ke Kangjeng Nabi, malah merangan ke Kangjeng Nabi. Iyalah kebangkawarahan kufar Mekah. Urang mah alhamdulillah jauh ke Kangjeng, jarakna jauh ke Kangjeng, masana, tetapi urang mah iman ke Kangjeng. Masya Allah, nikmat orang hirup, lamun lain hidayah nang Allah cilaka urang. Berkat para wali-wali Allah, wali sanga dan lain-lain sebagainya anu ngembangkeun syiar agama Allah, dakwah ke urang. Wallahu alam urang. Meureun urang ngatumeureun jeung Ahok aku. Jeung si kitu Tegwan alalaku urang beda kan sesembahan jelas urang Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Masya Allah, tinggal orang mempertahankan keyakinan orang supaya orang husnul khotimah. Nomor kahiji tadi walladzina kadzabu bi ayatina nabarohongkeun kufar Mekah. Nomor kedua awalam yatafakkaru ma bi shahibihim, kunaon teu malalikir nyananya kana naon nu aya di sahibna. Pikir atuh ngaedan-edan ka Kangjeng Nabi teh. Beda Kangjeng Nabi teh bahasana berbeda, macakeun Al-Qur'an teu pernah kadenge ku ceuli maranehanana, nyaritakeun hukum-hukum teu pernah aya di zaman maranehanana, dianggap edan. Padahal Kangjeng mah in huwa illa nadhirun mubin. Kangjeng Nabi mah hanya nadhirun mubin, pembawa nadhir anu jelas. Nyingsieunan kade di akhirat aya neraka, mere penerangan ngajelas-jelaskeun Kangjeng Nabi teh. Mere informasi langsung ti Gusti Allah, nadhirum mubin. Katilu awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, apakah walam yanzurun naringali kumata hate kufar Mekah teh dina karatuan langit jeung bumi, kerajaan langit jeung bumi. Saha nu nyieun langit, saha nu nyieun bumi teu pernah ditafakuran kunyana, teu pernah dipikir. Coba tingali langit, lamun urang nyaritakeun langit perjalanan mi'raj ka Kangjeng. Kangjeng langit kahiji aya lawangan aya nu ngajaga, naik ka langit kadua aya lawangan aya nu ngajaga, langit katilu dan selanjutnya sampai ka Sidratil Muntaha. Eta langit datang ka mustawan, rob-rob datang ka Sidratil Muntaha nang sahanya. Kabeja Jerman nyieun Sidratil Muntaha teh, kabeja Amerika nyieun mustawan teh. Iya, kunaon kunyana teu dipikir,
kuari tinggali langit di langit teh langit sakitu luhurna bangunan Allah bigoi amadin tarawunaha eueuh ti hangat nu kadeuleu ku urang mah nyieun kurung manuk bage mun eueuh ti hangat ngadep kurung manuk Allah nyieun langit eueuh ti hangat atawa aya alaqat ta'allaku fauquhu aya tali jang nyantelkeun ka luhur atuh cara turun saji kitu tah turun saji talian teudeung ka luhur nempel ngagantung kan kahandap eueuh ti hangat ka luhur eueuh cacantelan teger sih teu dipikir eta ku orang Amerika ku Yahudi ku kufar Mekah khususna di langit teh aya falak masyaallah wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah masyaallah wal qamara qaddarna kami geus mastikeun kana perjalanan bulan aya manzilah hatta ada kal urjunil qadim masyaallah aya manzilah da tinggal diaji ku urang ilmu palak urang nganyahokeun heula bulan-bulanna mimitina Maret April Mei Juli Agustus burujun shimalium September Oktober November Desember Januari Februari burujun janubium atuh berapa hari ngadengekeun paraho kabeh jadi kayahokeun us-usna jeung bintang-bintang April abhamtun ab hartina April ham hartina hamal tun to 9 usna 9 April bintang hamal 9 us Maisarun Mai artina bulan Mer Saur bintang Saur Maisar Hun 8 us 8 terjadi dukun ya tuh kan Masya Allah abhamtun Maisar Juni Yun jauhun Yun artinya Juni Jauza Hun us 8 tinggal diaji abhamtun Maisarul Yahun Yusarul Agasun Sabtujun Burujun Shimaliun tuh Abizun Abaldun Deskonzun Sabsunzun Janjatun Pebdatun Burujun Shimaliun Burujun Janubiun atau tinggal berarti lamun diri handap garana garis khatulistiwa lamun di luhur garana madarul itidal aji kurang perjalanan bulan teh jelas wal qamara qaddarna moal misal cetik-cetik acan lantaran kulun fi falaki yasbahun percayaan ka perhitungan palak anu situ melalui manzilah apa percayaan ka tukang ruyat anu manehna teu daekeun ruyat mun teu dibere duit pikir kotak sia percaya henteu ka tukang ruyat mun teu dibere duit teu ruyat ulah seserian sia ye sok sambarangan parang sana ayo sia komola mun kukuda dicaritakeun ka kreditan negara di zaman kamari keur beda-beda ngan kula bajar memicu propagator insyaallah nyaho jasa aya jelema teu ecreug mata kula mah tetep aing sia mah sia aing mah ngaji sia mah henteu manya aing ngaji nuturkeun ka sia nu teu ngaji teger aing mah sia nurutan aing teu bunga sia teu nurutan aing moal bendi aing deuk ka Allah sia mah sapira deuk ka duit aing mah deuk ka Allah sia mah aya di organisasi deuk ka duit sia mah aya di partai deuk ka duit sia mah aya di pemerintah deuk ka duit aing mah deuk ka Allah atuh ulang haru-haru aing mah ka neraka moal ka surga aing mah jelas
kan sombong amat atuh aing teu sombong kitu mah kumaha deui ye tungtung nama tiba kerja eta wal qamara qadarna aja tuh sabaraha profesor anu menang hadiah di dunia di zaman Imam Ghazali datang ke zaman SBY dunia adalah tinggali profesor di Turki, tinggali di Baghdad, tinggali di Iran anu menang masternya penghargaan di negarana dengan menyampaikan ayat wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal ujudi dengan kepastian wa kullun fi falak yasbahun dihitung melalui ilmu astronomi menghasilkan sekian derajatnya sekian dari perhitungan tersebut ulana di negara urang atuh nanaonan urang mah bener di salah-salah nu salah di bener-bener ye lain bener-bener sia Masya Allah ngan atuh antepkeun kula mah kula nyana sebab kula mah ngaji aing mah yakin ku ilmu sia mah lain ka Allah pan aing lamun teu nuturkeun di NU cilaka ieu aing demi NU geus salah bener ku baca ka NU ge heula waya bener-benerkeun ku aing waya salah sebab aing mah di jina tapi aing aya di dinya kumaha sih sia ngomong kultur aing NU praktis tidak kunaon cenah kieu henteu atuh ku aing sebab aing jeung sahabaturna atuh di NU maju nek saha aing lempeng bae nyana embung diajak lempeng ya cenah kieu ulah sok kitu aing mah da kitu bae sok geura pemilihan pilgub di Serang milih ieu di Tangerang milih ieu kepala-kepala NU teh ya jualan mana organisasi NU kos gitu NU mah organisasi sosial keagamaan lamun endek satukan suara tuh minimal saprovinsi ieu mah kota kaditu kabupaten kadieu Serang jeung serang mah ka ditu rangkas betung teu puguh ya NU mana nu jadi hulu atuh kitu kene pilpres teu jelas atuh batak naon si musyawarahkeun jeung syaitonir rajim organisasi sosial keagamaan bos gitu ge imah aing eta tetep sebab aing deh kulturna NU kajen ku kumaha ge NU ngembangkeun kunut aing panggeulana kunut kultur teh kul NU teh nita usoli aing mah gandeng usoli datang kana teh usoli hae sia usoli lah ge cenah usoli mah lain salat tetep usolian sia usoli tilu kali usoli jadi bewas-was aduh Masya Allah tahlil itu emang itu pegawaian kultur orang eta ilu praktis sahabatur dia jualan embung dulu Ki Hasyim Astarina hebat lain lalagaan nama dulu nu kuarida ada kumaha imah urang jandelaan tapi kentengna geus raragagan ieu teh kudu dioperasi kudu direparasi kudu dibenerkeun jandelaan lawangan kentengan tinggal rangkana doang mah kos momongon berarti eta tetep bae imah urang kudu diaku ku urang NU tuh asal geus berpolitik ilu ke arus politik kos gitulah kayak tapi lumayan ngan wayah nu bener tuturkeun henteu kula bener tuturkeun hebat henteu bener jore NU teu bisa henteu lamun masuk ke NU mah nyebut jore NU
Mungkin kudu bagus bae. NU teh keur jorek. Saha? Ieu ahli sunnah wal jamaah. NU na ahli sunnah wal jamaah jelema-jelema tapi eta teu bener. Ulah deuleu etana. NU na bae. Teu bisa. Aing mah deka Allah, lain deka NU. Deka Allah, lain deka Golkar. Deka Allah. Bener-benerkeun, salah-salahkeun. Saha penasehat lah tuh eta jadi kos karari itu. Waya pilgub kuari deyekeun coba ge coba. Kayak sakedeung deui bangkal maruncul geura. Coba NU kota bakalna ka WH apa ka Rano? Coba geura ge NU kabupaten bakal ka mana? Bakal ka ge gini. Jualan nya nama jualan. Tah aing tersebut kos kitu. Ya Allah. Kitu kene mah peruyat. Mal dicaritakeun jerona ajeun sakitu beh heulanan. Jerona masyaallah. Orang NU sorangan gitu nyaho, ulah insyaallah nyaho. Insyaallah moal pati-pati ngawuduk lamun teu doa. Mantap kuari akur set. Eueuh jelema eta. Parangsal. Kecuali dek yang eksesnya tuh lain deh tuh kos gitulah ternyadar nu dihandap teh ternyadar kajen emang sakit tuh keayaan ja urang geus nembongkeun ieu geus meunang ayo saboda sia mah dek milu dek kajen ayo loba nu nyebutkeun kieu ci kudu kodok deui teu dilawan bae wae mun dilawan menang ai beneran lain lalagaan menang pula insyaallah menang jasa ngente hawa nafsu banyak hawa nafsu dilawan ku hawa nafsu masing-masing ke di hadapan Allah emang kumaha eta ngaji nafsu mah kos karar itu bae kabeh ge urat teh kalaluar ya Allah urang titah tawadu ka Allah pakai keyakinan masing-masing yakin dina realna ayo gitu Masya Allah tah ieu titah tafakur neuleuh ku mata hate kerajaan langit panjang urang mun nyaritakeun tentang ilmu falak wa kullum fi falaki yasbun geser bae saeutik kiamat sebab ayat wal qamara qaddarnahu manazila tinggal orang make manzilah atuh kajahokeun manzilah da kitab Ulubek Uzbekistan jago palak turun ke Indonesia eta lah jadi Syekh Mansur Ki Mansur nah ieu keur carita ternaon kitu ngaranna ilmu palak pohara jasa adapun negara sesuai jeung hadis kudu make ru'yat ngan syarat ru'yatna jelas kudu hisban syahadah hisban nuru'yat hisban teh karena Allah ulaya unsur-unsurana karena Allah rumurna lamun dicaritakeun kunaon nu ieu dipake nu ieu henteu kunaon nu ieu teu dipake padahal jago henteu kula geus nanya ka sababaraha nu sok ru'yat di zaman Papi sababaraha ru'yat di Ban Ki Izudin kunaon teu dipake wallahu a'lam padahal kula siap jasa tapi teu dipake nyana nu ahli ru'yat nu nyahoeun kana bulan kumaha dan lain sebagainya teu dipake aya unsur naon atuh ieu aya unsur naon kula kan teu ibadah nanya berangkat emang kula teu berangkat nanyakeun coba ka ahli ru'yat baheula aja aya keneh tanya ku kula henteu pernah didatangan saknyana sugan atuh gusulkeun kula ngusulkeun dek milu bagian henteu teu dibekeun sama sakali oh berarti aya unsur lain atuh gos kieu mah nu ahli baheula sok ru'yat teu dipake sama sakali nyana bae geus teruji encan sih nu ku hari ieu kan baheula dipake nasional baheula nu geus aya keneh nu jelas teu dipake nu itu teu dipake iyalah ieu mah keur carita oh berarti aya unsur-unsur geus teu make aya unsur-unsur pasti berbeda bae ongko deuk ru'yat keputusanna ongko geus nyaritakeun ti heula otak
pasang otak pasang otak lamun ngomong ru'yat ulah nyaritakeun kira-kira hari anu atuh ulah ru'yat teh engke ieu mah ru'yat ongko nyaritakeun ongko kan ieu ye ieu kan anu geus manggang kotok teu jadi dibatalkeun aya nu geus takbir taraweh deui negara kumaha ieu negara teh kumaha ngeputuskeun ru'yat baca sakedeung magrib teh ulah datang ka kaisaan nah ieu kan ieu urang lamun nyaritakeun kos kitu urang ngajejeleh negara tungtung nama saha tah dijeronakan NU mun deui caritakeun aya naon sih deui kos sampai kos kitu jam baheula mah henteu kurang kumaha baheula aya naon sih pasti kan aya unsur-unsur nuturkeun urang kana kos kitu jang diri kula hati teu hayang jang sia terus pas sia bae geus sia memang meujeuh nakara itu ge ieu teh naon cenah kiai ngaji pan ieu tadi deuleu awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh teu mikir urang mekah teh deuleu kerajaan langit di langit teh aya matahari boga perjalanan sendiri wa kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya bulan teh ngabogaan falak wa kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya mustari teh ngabogaan falak kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya zahra teh ngabogaan falak wa kullun fi falaki yasbaun ya Allah ya Rabbi dan bintang-bintang lain syamsun zahra mirihu patuzahali aya zuhal, aya miri dan lain-lain sebagainya nggak bogaan palaknya nate urang lamun deuleu di ilmu bumi kariwat kan gitu dah atuh henteu meunang sakariwat-kariwatna eta teh palak teh urang nurutan lah cenah eta mah kos kitu teh urang nurutan set di deuleu urang ku dosen urang ini dapat siapa ini dapat taji pendek sudah keluar kamu ini palak apa ini mah palak jarum kaum itu menang sambarang datang coet bae aya perjalananna ieu bumi mudawar cek ahli palak buleud padahal mah cek ahli adab lain wal ardh farasnaha bumi ku kaula diamparkeun ngampar berarti tapi menurut ahli falak mudawar buleud kok perbedaan satukeun ku urang gerage lantaran antara bahasa wal ardh farasna kalimal mahidun jeung ahli falak beda akur ja palaknya ti Kangjeng Nabi keneh sahabat masa berbeda satukeun ieu lah cara nyatukeun moal mahisa jam 2 jam naon atuh ieu ai bumi wal ardh farasna langit kitu keneh tetapi menurut ilmu palak kok buleud mudawar jeung aya poros-porosna nah iyalah perhitungan falak menang saha eta menang Allah di langit aya sabaraha triliun bintang ngabogaan poros sarua tapakuran nang ieun saha eta dongeng Amerika rek apol dongeng doang bener apa henteu wallahu alam sampai saiki ya urang kita anak tah wong yang ke Apollo konon ada yang bawa itu apa namanya benda dari buatan tidak ada malah jadi ada para raih di luhur apakah kamana eta lamun dibejakeun ku para awali Allah nyahoeun ngan moal diterima wali Allah nyahoeun eta kamana nyahoeun insyaallah nyahoeun ngan moal diterima sebab wali melalui kasyaf nyana kan melalui perhitungan spesifik antara kasyaf dan perhitungan berbeda kecuali nyanana nu boga lalakon ya ka dieu tah trek mantep Armstrong masuk Islam ngobrol nyana jeung nu kasyaf ketika nyana ngadenge suara azan lain di langit kedahsyatan suara manusia satarik-tarik deh suara manusia eta teh ngabogaan sabaraha kitu ngaranna populasi kekuatanana paling ge meureunana frekuensina paling ge meureunana 1 kilo atuh tapi ieu geus aya di mana kadenge suara azan di mana sebetulnya saya ketika nyana menyatakan masuk Islam
temenang muncul di permukaan. Sarua jeung Muhammad Ali, sarua jeung Mike Tyson, sarua jeung sederetan kuari adina George Bush asup Islam. Deuk kumaha coba. Geus teu meunang kuari. Teu meunang kuari teh ngomong sama sekali. Anak nu paling gede asup Islam. Aya naon meureun di Amerika aya asup Islam kitu atuh. Gereja geus sabaraha nu dijadikeun masjid. Masya Allah. Maha kawasa Allah. Meureun aya wali-wali Allah. Anu dakwah terus baik. Di Amerika asup Islam, di Indonesia asup Kristen. Gusti Allah nu agung hidayah dicabut-cabut ku Gusti Allah, diterap-terap ku Gusti Allah. Dele awalam yanzuru fi malakutis samawati wal abe mane tunduk ka penciptana nang sangeun langit sabar lapis langit. Aya matahari, aya bulan, aya bintang. Matahari di langit sabaraha, bulan di langit sabaraha, dan bintang-bintang tersebut di langit sabaraha. Lamun urang nyaritakeun sapoe-poena aya malaikat anu ngageugeuh, saminggu-samingguna aya malaikat nu ngageugeuh. Kuari tanggal 1 Muharram malaikatna saha ieu teh? Dak. Minggu ieu saha, bulan ieu saha, di tahun ieu saha rajana malaikat anu ngageugeuhna. Per jam-jamna diketahui ku malaikat perjalanan matahari dan bulan. Mantak urang lamun deuk nyeun wapak poe naon ieu? Wapak naon ieu? Neukna wapak bab mahbubah. Pelet. Berarti kan urang kudu neangan bintang Zahra. Jam sabaraha munculna bintang Zahra poe ieu? Jam sakean magejakeun sapoe kan tahulis ku sia. Kudu pamit heula urang ka malaikat rajana nu sataun ieu di bulan ieu jeung di minggu ieu jeung di poe ieu. Pamit heula, mohon abdi erek ngadamel ieu ka malaikat nu itu ngaranna aya. Nu bulan ieu ngaranna aya, malaikat na ngaranna aya. Minggu ieu, poe ieu nu ngageugeuh malaikat na ngaran eta. Urang minta abdi bade ngadamel ieu nyuhunkeun. Sebab nyana nu ngajagaanana. Geus lapor tah kana boga kaum sahibul wilayah ngaran. Lain kudu disogo ku kieu lain. Emangna urang meja ieu sakean, meja ieu sakean, meja ieu sakean. Beuh, boro-boro birokrasina naon haji bae ge. Meja ieu sakean, meja ieu sakean, hancurna Indonesia. Kos kitu haji bae ge atuh nu kumaha gitu. Nah, malaikat lain lapor dengan cara tata cara bacalah ieu engke nyana nyaho. Bacalah ieu engke nyana nyaho. Oh, berarti urang mangga cek malaikat teh. Dah ditulis ku urang bintang Zahrona tah poe ieu teh jam sabaraha munculna. Di dinya mulai nulisna set. Jadikeun wapak. Pake ku Haji Pendi. Beuh. Diudag-udag ujian ku awewe. Diudag-udag mawa parang. Awas ya, awas ya, awas ya. Hayo ada kemana ya, ha? Sia cak Haji Pendi lain laku aing jadi kos kieu. Laporan ka kula. Ki, pan ieu salah teh dong. Tah mah watek. Watek mah ngaji geus bisa teh mah pake kablu ku jelema. Watek jadi geus moal bisa diwapakan ka makanya. Awalam yanzur. Apakah ente pernah nelekun? Hawan atuh teh mikir ahli Mekah teh. Dadak ka bangkawara, masyaallah karim. Kitu kene bumi. Wal ardh farashna. Masyaallah. Diamparkeun ku Gusti Allah nu kanyahoan ku urang aya 5 benua. Asia, Amerika, Afrika, Australia, Eropa. Masyaallah, ieu negara pohara jasa. Pikir atuh. Tapakuran nang sanyeun di tanah negara. Urang mah kuari lain-lain yeun kuari mah aya laut urung. Lain yeun tah bakos kitu mah diurung da gen di laut-laut deui, laut-laut keneh. Tah ieu basmi urung. Gunung diratakeun, laut diurung. Asal geus kos kitu tunggu kehancuran negara. Paku bumi zahir gunung.
paku bumi secara zahir gunung, nomor kedua tangkal kayu, nomor katilu wahangan, eta paku bumi. Paku bumi secara batin adalah wali Allah, para solihin, eta adalah paku-paku bumi. Aya paku bumi secara zahir doang. Oh, paku bumi secara batin rungkad kajen kumaha kenyang, rungkad bae. Rungkad Garut eta kapan pegunungan? Masa sih aya tsunami di gunung? Urang nyaritakeun tsunami Aceh ka harti. Urang lamun nyaritakeun tsunami Pangandaran ka harti. Lantaran bisa diteliti. Oh, ieu teh belah bumi loh sadaek-daek sia terjadilah tsunami. Hek sadaek-daek sia. Cak Allah lain Garut disunamikeun ngomong naon sia? Ayo teliti ku sia. Hujan teu sabaraha gede. Nyarincik 2 poe 2 peting di Garut, lain pemandangan awal, lain anyar. Terbiasa di Garut. Aju sakitu hujan leutik, tapi cai gede, cai menang di mana? Ngaborolo menang di mana teh cai. Brrr. Awalnya jam 9 jam 10 aya suara. Speaker cak urang dieu kadengena belah ditu, cak urang ditu kadengena belah dieu. Kumaha suara speaker dulur? Sakedeung deui bakal aya banjir sing harade. Kaluar nyana, banjir di mana cak nyana? Ya hujanna ge leutik asup deui ka jero. Eta suara speaker cak urang dieu kadengena urang belah ditu, cak urang belah ditu kadengena belah dieu, tapi teh suara aya, di ditu aya, di dieu aya dulur sakedeung deui bakal banjir. Kalaluar cenah ge kolot-kolot mah komo cenah ye. Banjir di mana jeung ngerelek kieu Cimanuk lah, moal banjir arasup deui. Es cenah teh. Sampai banjir murudul cai di mana? Maha kawasa Allah. Tapakuran. Gerage. Lantaran naon? Lantaran pakuna meureun indit. Pakuna dicoplokeun indit. Sing hade paku secara zahir, aya paku secara batin. Paku zahir dirarusak, gunung dirusak, tangkal kayu ditebangan, wahangan-wahangan dipersempit. Eta paku bumi nu geus kitu ngaranna. Paku bumi zahir bae dirusak, paku bumi batin rarusak kuari. Ieu nu paling dahsyat paku bumi batin, anu penting batur mahararuda heres dan nama huda. Neuleuh alam, napakuran alam, napakuran makhluk. Anu nyambung ka Gusti Allah terus per detik per menit. Nah, eta lah paku bumi secara zahir, secara batin. Mana ku ari pakuna? Aya udang ti penting neuleuh bola. Kiai neuleuh bola kiai. Tak jam 12. Abdi. Ye sia. Gede ye. Berjamaah di dieu. Kiai kan berjamaah nonton bola goblok. Di lembur sia eta terus gitu. Ya Allah. Awalam yazuru fi malakutis samawati. Keanehan manusia jeung kagoblogan manusia cak Imam Ghazali. Lamun aya jelema diajak ka imah nu sugih, lamun aya jelema diajak ka imah pejabat tinggi, nyana tercengang neuleuh bangunanna beuh, eta bangunanku gede beuh, eta bangunanku indah beuh, eta bangunanku antik tihangna genang niru di mana. Masyaallah jandelana potongan mana, ieu modelna menang ti mana. Bo eta naon kitu ngaranna marmerna menang meuli ti mana. Dihias di sisina make hiasan-hiasan anu luar biasa. Geus puguh patamanan mah. Masyaallah sing kerelek cai aya lawukan di dinya teh. Nyiptakeun gunung-gunung jeung leuweung-leuweung pohara. Jelema kampung, jelema susah dibawa ka imah nu sugih. Dongeng nage moal anggeus sataun. Moal anggeus sataun nya bawa aing diajak ka imah pejabat aing. Dongeng nya. Aya kiai di imah diajak ka imah atut bae dongengna teh anggeus sabulan. Emang aing teh nyaho teh nyaho. Moal nyeleuk ka dia aing. Aya tahu.
diajak ka imah atut dongeng tangga sabulat boe eta imah boe eta pelataran boe eta taman boe eta bae sabulan geus kakara ka imah Ratu Kaus ya Masya Allah diajak deh ka imah menteri pohara encan ka imah presiden geus gideg-gideg nyana kiai bae ge dongeng na tangga sabulan diajak anu sugih encan nyaritakeun soal mobilna mobil carry aya mobil angkot aya mobil kijang aya Fortuner ambalaya teh dianggap mobil kudu sugih mana kos kitu nu dianggap sugih teh ti mimiti BMW kemudian Mercy jadi Benz kemudian Lexus kemudian kabelah ditu na mobil anu urang teu nyaho ngaranna tutur mah teu nyaho bangsa Ferrari urang mah nyaho ngaran teu nyaho rupa atuh urang mah lamun naik mobil geus set mobil jore amat panjang puguh eta nu mahal teu nyaho urang mobil jore amat potonganna sakjana mahal enak gitu kos kitu amat teu ngeunaheun teh mah kos kitu jore eta nu mahal sia mah teu nyaho aduh boro-boro jeung batur jeung si eta ge kula leuleumpang teu nyaho naonnya namanya atuh kan kulana bae api-api kula ge geus maksudna sarua teu nyaho lah urang lamun liwat teh ka Bandung aya sabaraha eta mobil kitu termewah di Indonesia paling manggih hiji paling manggih dua Masya Allah karim eta mobil-mobil mewah dongeng nage dongeng nabo di imah anu mobilna imahna pelataranana dan lain-lain seperti tangga sabulan kagoblogan urang teh leuleuh imah nu sugih leuleuh imah pejabat leuleuh kakayaan pejabat leuleuh kakayaan nu sugih dongeng teh anggeus sataun komo sabulan teh anggeus ai ciptaan Allah langit nu eueuh tihangan teu pernah didongeng-dongeng goblok ai ciptaan Allah langit aya panon poean teu pernah didongeng-dongeng kaanehanana bulan teu pernah didongeng-dongeng bintang teu pernah didongeng-dongeng bumi nu sakieu ngamparna teu pernah didongeng-dongeng cuaca nu sakieu berbeda-bedana urang di Tangerang lompat ka Bogor rada beda cuaca setik lompat deui ka Cianjur rada beda deui setik lompat deui ka Bandung rada beda deui setik urang ka Pangalengan ka ditu rada beda deui cuacana naik ka Garut urang beda deui ka Cikajang lain deui ka Samarang lain deui ka Pamengpeuk ka ditu lain deui emang Pamengpeuk di mana tuh tungtung dunia Pamengpeuk di Garut aya Pamengpeuk lain deui cuacana tinggal ngagejeburkeun maneh bae ka ditu lain deui ieu keur carita di Indonesia urang nyaba kuari nyaba urang ka Uzbekistan lain deui tiris nyaba ka Iran musim tiris da salju lain deui nyaba urang ka Baghdad nyaba ka Yordania beda-beda nyiptakeun sakota pernah didongeng-dongeng di jero hate minimal maha kawasa Allah asup ka imah atut kiai dongeng kabeh tapi langit teu pernah ditafakuran ku urang kiai goblok kiai tolol tuh saya bangun nari leka dia ulah Masya Allah hanya wali Allah lah anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah berkat tafakurnya nak indah sieun cinta khawatir pinuh di jero hate tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di diri maka selalu lapor ka Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun sebab naon nyana nu nyiptakeun urang nyana nu nyiptakeun langit nyana nu nyiptakeun bumi nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusin sieun amat dihayang-hayang urang hirup wayah payah-payah bae diembung-embung urang hirup wayah hirup-hirup bae diembung-embung urang payah wayah payah mah payah bae diembung-embung urang sugih wayah sugih mah sugih bae dihayang-hayang urang sugih wayah ngagejret mah ngagejret bae Allah horeng secara mutlak nu ngatur teu pernah ku anjeun ditaliti difikir
ditafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wa ma khalaqallahu min syai' jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah didiri ku ajeun teu pernah dinazru teu pernah dipikir dengan hati tuh gunung khalaqallah tuh laut khalaqallah tuh binatang ti mimiti reungit nu leutik tuba nu leutik sireum nu leutik datang ke cangkas nu rada gede datang ke siraru nu rada gede naik datang ke manuk peking maninin rada gede naik deui ka manuk toed anu toedan naik deui ka manuk jaket trot naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta naik deui terus teu pernah ditapakuran kurang Masya Allah ciptaan Allah atuh teh kumaha tapakur mantagna bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan, jenisna sabaraha ratus, nu hirup melalui laut, aya sabaraha juta manusia, anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang kakap jual, babarieun jasa. Oh iya mah usim rajungan nah nyokot dari itu kotek tangan jual oh iya mah usim cumi set neang rajungan neangan itu nan jaring dat cumi Masya Allah aju aya tanda-tanda deui lantaran di jero laut ke horenganan aya jalan cai anu dibawa ku angin lamun nu teh nyaon pugu laut di ditu urang mancing di dieu pan blon eta batur mah menang deui nyana mah cenah laut loba laut kan jauh hiji-hiji acan atuh teh nyaho lebah atuh di laut ge sarua bae aya jalana oh keur ka dari itu laut teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu laut nuturkeun jalan cai nu aya di laut maha kawasa Allah maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mah hisab bulan atuh mamahi kunaon si jelema kadari itu laukna aya di ditu kunaon si kadari itu laukna aya di ditu henteu angger sebab kumaha angin Masya Allah kan kos kitulah tafakuran geura tafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai' tafakuran lamun ahli Mekah Yahudi musyrikin kufar Mekah napakuran penciptaan langit penciptaan bumi niscaya bakal nyaho nu ciptakeun ana pasti Allah lamun geus percaya nu ciptakeun ana Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul nyana bakal iman rasul dibere mujizat dibere Al-Qur'an bakal iman kulantaran ngeunah teu napakuran eta teu percaya ka Kanjeng diangkat jadi rasul teu percaya Quran sebagai mujizat kafir saneng nyin kapal nyin Apollo bisa tapi teu yahueun ka pencipta nu asli muliaan urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulung tapi nyaho ka pangeran ini bala-bala buatan si eta atah tapi nyahoeun ka pangeran nya geus kulantaran nyaho ka pangeran emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun sedap asana kana hate jahe Masya Allah ngeunaheun ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun kurang dahar disuguhan ku pamajikan beuh asin amat bebeja ka pamajikan ieu mah uyana asli meureunana meureun gerak Allah kos kieu situ moal bisana naon moal bisana naon Masya Allah ngeunaheun jasa teu ieu sayur eta kurang uyah uyahna ge geus BCM cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu ya Allah Masya Allah urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit ya Allah nyaho ka Allah anu sulit nikmat nu aya sapira urang hirup nungguan paeh adapun cara-cara urang hirup ieu teh keur dicoba ku Allah dicoba dibere dunia dicoba dicabut dunia coba ngagibeg tah henteu dicoba
dicoba dibere sehat ke dicoba deh dibere gering siaker sehat ke aing kumaha siaker gering ke aing kumaha hanya dicoba ja aing kene pangeran aing nu mere sehat aing nu mere gering coba sia ketika sehat ke mana sia ngawujur ketika gering ke mana sia sujud nang aing kene aing mencoba kan nu mantak loba kiai lepas tidinya acak-acakan kakarak diambean kulurah bae ge beuh tuh cangkengna geus di dieu Beng camat guys jadi ujung bupati mah tuh saking di dia dunia asa nu aing delekeun moal kebal deui tah kiai tah nang Allah sing hades ya dititipan ilmu ulah dicampur adukeun beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu Al-Qur'an aya di otak sia tafsir aya di otak sia fikih aya di otak sia kuat tuh akur aja nu sakola sih nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieu pikiran di dia atunya nama orekoros atuh siap kunaon nutur-nutur orekoros kudu berbeda tuh nanti kiai asup ka Golkar tunggu tanggal main kuari tinggal ambek-ambekan mana bae keur mah ambekan nya ambek-ambekan bae goblok sia rek ngaraji ka aing tolol sia kunaon aing teh didengekeun ku sia masyarakat kitu-kitu teu ngajawab jadi mah hayang ngaji ka sia. Nggih. Ayo. Ngaji ka dia. Ya inge bisa ngaji kos kitu ya. Embungeun masyarakat. Ngaji naon sia di aing aya. Ayo. Lain masalah ngajina. Sia waktu dibere ku bupati aing teh dibere. Masyarakat tidak ada kesamaan. Ye, coba lu babareng mah dieu ti bupati 10 juta. Tajang sia ieu jeung aing. Atuh jana ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener kayak gitu pokoknya mata-mata ambruk delekeun yang contoh lain bendu kurang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang sing hade sakitu doang diancam deuleu tuh geus asup runtukna deuleu ku sia deuleu sia mah eta dikitu-kitu pan teu buncilak sia mah bangun hare-hare bae lah ki uci ieu kitu bae pan sia mah rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir di otak ente aya fikih di otak ente aya hadis kudu ulah dijual ka Golkar ulah dijual ka partai ulah dijual ka organisasi moal kebel urang hirup bakal menghadap Allah ente ngajual melalui partai paling boga motor kan saeuti dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha jan teu susah-susah teh jajang dahar jeung yang nu mah aya tapi eta mah kan hawa nafsu berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia ye parangsana kumaha meureunana geus ulah sok kiluan ka Golkar ulah geus ulah cenah kumaha mah eukeur kiai eureun aya teh duit ka dieukeun beneran kalau mal beres hook ge saya dunia keur acak-acakan kieu haji urang milu acak-acakan masyaallah karim masyaallah kajeut urang ulah kumaha ya mah kumaha keur ngaji doang di lapangan mah teu kumaha aku lagi apakah kula ka kiai Golkar haji bendu atuh henteu sugan awas imam bungsu salaman sama Golkar henteu malah mah dipentak dia duitna ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing ngan sugan kabuka hate jahe masyaallah nikmat ngajar nikmat magahan nikmat ibadah lantaran kahijab ku pohon beringin hijab akbar iya di daerah sepatan mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa ngajina bisa kemudian kitu mau tapi gajina bisa ngomongna bisa asup ya ka Golkar masyarakat bunga haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran ya sia wauh mah sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau make ya ya Allah ya Rabbi tapak
kurang gerah hai kupar Mekah kunaon sih henteu tapakur kunaon sih teu deuleu ku mata hate tentang keraton langit bumi kerajaan langit bumi jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikeun sebagai dalil jadilah dalil aya langit dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit saha nu nyiptakeunana Allah aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana saha nu nyiptakeunana Allah kok bisa kos kitu sih ieu al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis alam berubah setiap nu berubah anyar natijana alam anyar tuh geus wa kullu hadisin lahu sholih setiap nu anyar aya anu ngadamel nah nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meuna pasti aslina Allah eta secara singkat lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang alam ulah waka ka langit jeung geusina ulah waka ka bumi jeung geusina hiji bentuk kacang bege ieu kacang anyar nu mantak anyar tata dina mah eueuh ku ari aya setiap anu aya tata dina eueuh berarti anyar geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz artina tahayuz aya menggon kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman ngabutuhkeun kana tempat hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang tempat ngaranna urang butuh jang cicing segede urang tempat ngaranna setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar langit aya tempatna jeung aya masana anyar bumi aya tempatna jeung aya masana anyar sebab tata dina alam wari aya al wujud ba'da adam sebenarnya mah geus ieu teh kuari jadi dalil kana ayana Allah mah teu katerapan ku zaman teu katerapan ku tempat sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis mulai urang rada nyanyayan oh iya dihesekeun deui datang ka nu kula ge teu ngarti aya pembagian tentang nu maujud teh kabagi kana jisim teh artina nu murokab aya anu latif nu latif teh anu bigeri jismin henteu murokab sebut basit nah eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat geus atuh kuari mah kabagi aya johar pirid aya johar murokab engke aya arod geus aya johar maqama binafsi aya arod maqama bigairi engke kabagi tasat mulai eta pula ge geus buyang ge bulan lagi geus buyang atuh kumaha ente geus kitu tah eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna mata ieu disebutna ayatut tamkiniyah disebutna kos kitu tah ayatul kauniyah disebutna kos kitu ieu ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir wa hadhil ayat ayatul kauniyah berarti bisa ke dalil ya iya nu kos kieu ngaranna ya ieu ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna eta pembagian model nu tadi eta lah urang kudu siap munazarah ngaji heula munazarah kudu siap mantek ngaji heula palu bangsa gaji kos ayo dia setur kumaha engke kan urang munazarahan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kablah dituna ieu nu mantak di ngaranan nu mantak di mutaghayyir naon nu mantak hadis naon kurang dirinci kana tahayyuzna ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna nah ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah aya anu jisim kos urang murokab aya anu latif malaikat setan jin nya nama latif ulah make maha latif engke maha latif Allah
lain tambah mukhalafah lillah. Jadi geus malaikat mah kajun teuing urang aya di bentenganna ge di benteng deui, bentenganna di benteng deui. Oh, wah asup kadinya kutu sieur jang malaikat mah bisa bae asup. Jelag. Setan gitu kayak tutupan cenah patona beusi aya setan. Jeung. Itu setan mah datang jelek bae. Heh, digawean bendi. Teu lompat nya nama. Teu lompat panjana raja na. Atuh asup bae ka jeung kumaha ge teu di kota teu di leuweung teu di masjid teu di imah waya datang bae. Nah engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang embung kapanggih jeung setan nafsu urang bakal ngawujud plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong. Eta teh tina hayal urang nafsu urang diwujudkeun urang teh mung kapanggih jeung maung diayakeun eta teh nafsu urang dibuktikeun tek nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh maung calana wah eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang. Atuh moal ya sia embung nalalagaan. Embung nalalagaan nyahoeun atuh mun embung beneran datang. Kos cucurut bae datang. Urangna geus embung. Ingkam. Ketika urang hayang henteu, ketika urang nafsu urang teh keur ka mana? Nafsu urang embung kapanggih jeung jurig anu kurang dipake ka embung aya. Urang embung jasa kapanggih jeung kos itu aya. Nafsu urang timbul tina nafsu urang. Maka ayahlah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah. Carana hanya guru mursyid anu nyahoeun cara-cara ngabersihan batin urang. Siap henteu siapna tergantung urang. Guruna mah selalu standby aya bae. Dosen anu endeg siap mere ilmu batin aya. Setiap saat satungtung dunia can kiamat. Cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid. Eta di pasar Kemis mana ya jeung mursyid? Ya tak baik sadinya. Tuh. Masya Allah. Tah dijerokeun deui. Ieu kan tauhid, dalil. Seluruh nu mawujud masya Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah. Eta keur carita syariat make ilmu mantek. Lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna engke. Aya Allah dalilna aya ciptaanana. Dibalik sorangan. Urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana. Geus usul ka Allah sebab Allahna doang nu kadeuleut. Allah teh aya, dalilna Allah aya ciptaanana. Nah eta teh nu kos itu handap keneh. Dibalikeun. Aya ciptaanana dalilna aya Allah. Masya Allah urang mah aya Allah dalil aya ciptaanana. Dibalik. Sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah. Sebabnya melalui kasyaf. Duh, kos kara itulah geus urang ulah nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Wa anjeun sanyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut ayakuna qad qataroba ajaluhum hampir datang kana ajalna. Hei ku parbekah kunaon maneh teh tafakur kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara bu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan ye nu ciptakeun langit bumi katut esina Allah kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh. Hayu geura mikir atuh ku maneh asa yakuna qad taroba ajaluhum sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaran maneh bakal paeh kupar. Kos kuari bae di Amerika kalalapir pararai di Inggris kalalapir pararai henteu pernah mikirkeun saha sih nu nyiptakeun langit jeung bumi teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge asa ayakuna qad qataraba ajalun sakedeung deui sia ajal datang lamun teu dek mikir hei ku parbekah khususna
awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa fa yamutu kufaran fa yasiru ila nar. Hayu gegeran pikir abeh maneh aya meran iman kus urang kuari set asal minggu Allah aya hadir di jero hate asal keluar Allah lompat deui nggih nungguan minggu deui bae nungguan minggu deui asal asup ka masjid Allah asal deket asal keluar hiber deui eueuh deui bisa teu cenah aing moal balik-balik deuk di dieu bae cicing abe hadir bae teh Allah teh sanu mere dahar saboros sian saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia urang mah lain kitu kan beuh waktu aing diondang ku bupati masyaallah disadiakeun dihormat-hormat aja dipapageun saat itulah yang tidak terlupakan goblok moal ka dieu aing mah moal ka dieu goblok nu dieu Bang jelas saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah asa deket Allah teh rarasaan asa kungeunahkeun zikir rarasaan asa kungeunahkeun salat saat Allah hadir di jero hate eueuh sasaha iwal ti Allah saat etalah saat anu paling indah luar biasa ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah anu ngatur urang datang ka urang pasrah ka Allah andaikeun Gusti abdi deuk dicabut nyawa saat abdi deukeut ka Gusti daripada abdi hirup nambahan dosa nyangakeun pasrah abdi ka Gusti saat etalah saat nu termulia saat anu paling indah kos kitu pemikiran ahli Allah mah urang mah lantaran mata dunia ceuli dunia irung dunia sunggut dunia urang mah nu diomong-omong teh dunia bae keur ngaji mah kos kieu heuh keluar bae waduh order lewat tadi waktu saya ngaji waduh hanjakal aya hanjakal kan goblok eta jelema eta jadi keur ngaji order teu diangkat hanjakal cakira goblok teu muliaan ngaji jana daripada order begitu disusul order teu akur hargana tadi geus ngagoblok-goblok aduh cakira rugi jasa begitu dikonfirmasi tak akur harga panetapan blon geus saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah Masya Allah mentak deuk ngaji teh ya geus HP pareman ulah dibawa ka jero majelis geus ulah anu nyoting-nyoting ulah anu ngarekam-rekam geus bae rekam ku otak sorangan beres geus ye ieu mah rekaman mah diheulakeun dipake henteu mungkin rekaman dijual aing diberek sia aningan ngejang awak sorangan awas sakedeung deui maneh pararai can kaburu napakuran can kaburu mikir rugi siapa paeh sia kufar neraka wa bi ai hadisim badahu yu'minun baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun kufar Mekah deuk iman kana naon atuh ayeuna sabada Quran teh deuk iman ka mana hayu pabi aya hadis caritaan mana aneh caritaan Allah teu didengekeun teu dicerna teu diimani ai caritaan film caritaan buku Rusdi caritaan koran caritaan majalah geus luar biasa caritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran sanggeus teh bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran sanggeus teh teu didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim nanaonan ieu berita ti Gusti Allah teh aku urang dimumule baca makhraj-makhrajna nu rapih kurang dibaca bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa belah dieula kurang hayang nyaho makna-maknana cik kurang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti khaliq mantak tabi ayyi hadisin caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nuku araneh kabeh diimani hai imankeun di Al-Qur'an ti Allah
tapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah maka teh aya nu nuduhkeun ka anjeunna imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehana nama kafir bae misalnya di Jakarta di perumahan ieu mah imah kiai ieu mah imah ustad nyana di tengah-tengah tapi itu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai malah ngamusuhan bayyudlilillah fala hadiyalah jelema nu disasarkeun ku Allah atuh bali bere betul nuduhkeun iwal ti Allah hakikatna kuari rusak ku Allah bae deuk dirusak masyaallah karim urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut terjata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut anggeus-angeusan zina di Garut judi di urang moal aya nu ngadu embe di ditu mah ngadu embe diadukeun domba kotok mah geus puguh di mabok di Garut zina di Garut atuh urang bage weh urang ka Garut yuk neangan cuaca weh haja-haja ti Cikupa ka Garut neangan pamaksiatan itu Cipanas tempat maksiat Cikajang tempat maksiat lamun urang nyaritakeun Garut sararieun eta di Cikajang aya kawah teh kapan eta teh kawah panas tapi di sekelilingna dijieun kunyana bangunan-bangunan pakai sararina geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang ulah ngomongkeun Garut di lebur sia ge sarua je lah cenah moal banjir atuh teu kudu banjir bae ku angin sing hade ieu mah sing hade masyaallah karim ilah mayyudillahu fala hadiyalah saja lemanu disasarkeun ku Allah atuh Allah nu bere hidayah haji ku Gusti Allah aya zarum diantepkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayyuran terombang-ambing fi tuyanihim dina kasasaranana kalacutanana ku Allah diantepkeun diutus kiai lain dituturkeun lain didengekeun dituturkeun tapi dimusuhan eta teh hakikatna bade disiksa ku Gusti Allah sing hade ya mahun fi tugyani ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna ta'ayuran bingungnya na fi tugyanihim dina kalacutanan urang kuari geus kurang kumaha kiai-kiai nganasehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi sieun ya kula mah sieun ya di negara urang teh wah asal siksa datang bae sumber siksana nyana maraling kabeh negara cek ahli politik eueuh bakalan bangkrut sebab negara wah bae dibiayaan ku rakyat aya nu kaliwat pajak je eueuh pajak kabeh eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi Indonesia hasil bumi na pohara jasa weh naon atuh di Indonesia mah Masya Allah naon bae ge melak naon bae jadi melak awi jadi awi melak cikur jadi cikur emang aya di ditu lain di ditu mah ditu melak kacang jadi formal tuh Masya Allah ieu di urang mah pohara jasa kan dibayar buku hasil bumi di urang teh aya logam emas aya logam perak aya logam besi perunggu eta bae ge jang mayar hutang pohara jasa encan kayu-kayu di Kalimantan encan batu bara dan lain-lain sebagainya balaya ka uyah balaya di urang datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bagi geus cukup asin bagi sarua bae mahmur jasa di urang nah ilah mayyudlilillah sajelema anu disasarkeun ku Gusti Allah fala hadiyalah wa yadhur ku Allah diantep deui fi tugyanihim ya'mahu ieu
urang ningali bae kepemimpinan Jakarta mimpin geus pimenangeun jasa kan Ahok malantaran dukungan anakan pohara jasa sehingga urang boga perasaan kieu amat si nagara kok ngeplot anu kos kararitu andai kata jadi nyana berarti pimpinan orang kafir kan kafir mah hese nyaritakeunana muludannya nama anti sanajan aya eta mangan sakadar pencitraan doang teu timbul tina cinta ka Kangjeng Nabi itu banigulah muludan jamuludan mah ieu mah rasa cinta ka Kangjeng Nabi ayeuna hadir di dinya ngan sakadar pencitraan deuk naonan atuh rajaban jan teu nya nama salat jam moal eta cenah ngabangun eta mah ngabangun ge sakadar ngabangun lain timbul tina cinta atuh agak aju kuari nu mere penerangan ambualaya tapi kumaha wallahu alam lamun deuk dua mayyudlilillahu fala hadiyalah kabelah dituna wa yadhurhum ka Allah diantap fi tughyanihim ya'mahun dek dia terombang ambingkeun ku Gusti Allah Jakarta aya dina tugyan geus tah bodoh tah mah kos kitu ikeur carita padahal mah ku Islam ge encan pugu bener tapi ulah kafir-kafir teu nya tuh nah ieu kiaina ge ngadukung kiaina ge loba nu ngadukung nah kitu keneh di unggal-unggal daerah hati-hati anu nginaheun abe urang mantap dipilihna dipimpinna anu bener jasa mah moal aya ieu moal bari mah moal cek jadi kesimpulan nama ku Parmekah teh ku bangkawarana teu pernah mikir-mikirna teh ngan sakadar pitayeun doang teu pernah tafakur sehingga teu nyaweun ka pangeran anu asli maka tuh pararehna dalam keadaan kafir bakalna nyana disiksa memang horenganan ku Gusti Allah disasarkeun sehingga diantepkeun terombang ambing dina kalacutan baheula eta ku Parmekah atuh kuari kunaon aya di urang kuari naudzubillah min zalik numantak urang mohon ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia mah diamankeun ku Gusti Allah ditentremkeun ku Gusti Allah dinikmatkeun ku Gusti Allah sehingga orang bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13
Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha. Kahiji Nabi Adam, kadua Nabi